Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu dimana beayana alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagih Pati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti beurang. Nyatana kakula warga Juragan Subrata anu kakara nembe mulang ti rumah sakit. Samalah kasampak aya Neng Kartika harita teh di bumina Juragan Subrata. Eta hanca teh nya. Sumangga mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Be geningan awewe anu panggih jeung aing di Bandung teh babaturan adik aing. Nah manehna teh apaleun atawa henteu nya? Kumaha lamun apaleun? Heug engke nyaritakeun lamun aing pernah asup ka imahna rek ngagarong. Wah, geus tang tuh bakal wirang ieu mah. Sarta bakal matak piriweuheun lamun sukanyahoan ku sararea. Kitu ceuk gerentes hate Darja dina mangsa harita. Manehna ngarasa hariwang sok sieun kalakuan gorengna kanyahoan ku sararea. Leng atuh Darja ngahuleng pikiran ngalayang manehna jadi rusras inget kana mangsa katukang. Sakabeh kajadian anu geus kaliwat harita atrana rembongan. Ras inget deui ka si jurig hulu jeung si jurig buntung. Darja rumenghap narik napas panjang kawas anu berat. Teu lila korejat cengkat terus diuk ngajentul sorangan dina luhur kasur. Paromana katara bangun anu keur bingung mikiran pilampaheun anu satuluyna. Duh, nah kudu kumaha lampah aing ayeuna. Tetela si jurig hulu teh geuning aya keneh, samalah terus ngudag-ngudag aing. Si Gojin batur aing geus paeh ayeuna mah. Jadi aingan ukur tinggal aing duaan jeung si Godeg anu masih keneh hirup teh. Kudu kumaha atuh carana sangkan aing jeung si Godeg bisa bebas tina udagan jurig si Utari. Ulah sanasib jeung si Gojin, si Suta jeung si Mimin lantaran aing ngabetah keneh hirup di alam dunia teh. Ceuk Darja bari ngajentul teh terus mikiran cara sangkan bisa bebas tina udagan si jurig hulu jeung si jurig buntung anu ngincer nyawana. Saenggeus aya kana sawatara waktu nyeh seuri sorangan kawasana manehna geus manggi akal. Wah, nah aing teh beut jadi belet kieu. Nya matak naon atuh lamun urang manggihan deui bah debuk. Terus menta tulung sangkan ngusir jurig si Utari. Jeung deui apan aing teh geus mayar ku duit anu gedena 1 juta keur nyingkahkeun eta jurig teh. Tapi ayeuna buktina si jurig kalah balik deui. Jadi taya salah na lamun ayeuna aing menta tanggung jawab ti si Abah. Sangkan ngusir deui ka eta jurig. Nya bener kitu ah. Darja ngarasa ngemplong hatena sabab geus manggih cara pikeun ngabebaskeun dirina tina udagan si jurig hulu. Sarta geus gilig pikir rek menta deui tulung ka Bah Debuk kawas anu teu heula. Lantaran geus mayar ku duit anu gedena 1 juta. Zaman harita mah mitra, duit 1 juta teh kaitung gede jumlahna. Samalah cukup keur meuli imah oge.
Tah ayeuna mah kasusah aing teh rada ngurangan. Memang geus dasarna pinter si Darja mah, jadi tangtu moal beakeun akal. Tapi nya kudu iraha aing indit nepungan si Abah. Lantaran lamun seug isukan mah awak aing teh can sapinuhna pulih. Tapi kawasna lamun 3 poe deui mah awak aing geus kuat sarta tanaga geus kumpul sapinuhna. Kitu ceuk Darja bari ungut-ungutan sorangan. Geus kitu jeru turun tina kasur srog ka hareupeun lomari kaca. Terus ngeunteung nyidikeun kana rupana. Mbreh katempo beungeutna bararet uruh tatu tapak kuku si jurig hulu. Aduh, ieu beungeut aing beut jadi raca kieu. Tangtu aing teh jadi kurang kasep lamun kieu mah. Kumaha lamun eueuh awewe anu bogoheun? Darja ngeunteung ngalak nyelik beungeutna geus kitu gap kana anduk, kojengkang kaluar ti jero kamar terus muru ka tukang. Maksudna mah rek mandi. Sedengkeun di ruangan tamu, Darma jeung Ratna kitu deui ning Kartika. Harita masih keneh rame guntreng ngarobrol bari diselang ku barang dahar. Samalah sakapeung sok kadenge sareuseurean kawas anu keur barungah pisan. Kasugri kaum tangguh, mangsa alam geus maju ka sore. Sora tongere tereang di sarada patembalan, sora manuk ricit dina dahan kawasna keur neangan pamondokan. Iliwir angin leutik ngoya gendang daunan katempo pating arulang pating garupay kawas anu keur ngagupayan. Teu karasa wanci geus maju kaburit panon poe geus surup diganti ku cahaya layung anu hibar di belah kulon. Tapi teu lila cahaya layung teh pareum, akhirna kaayaan teh reup poe. Gancangna carita mitra urang kocapkeun bae alam peutingna. Harita teh kira wanci bada Isya. Pasubrata jeung bojona masih kene guntreng ngarobrol di patengahan di baturan kudua anakna Darma jeung Darja. Ari Neng Ratna jeung semahna mah ngobrolna pindah ka jero kamar sabab hayang leuwih laluasa sareta teu kaganggu ku nu sejena. Pasubrata dina cacaritana harita kawilang Darya. Pangpang namah keur mere papatah jeung pepeling utamana ka Darja sangkan bisa ngarobah laku lampahna nu goreng. Sangkan diganti ku lampah anu bener. Soal kasalahan anu ka tukang, indung bapana geus ngahampura kitu deui lanceukna. Puguh atuh Darja teh bunga. Akhirna nincak kana jam 11 peuting anu ngobrol kasan. Terus sakabehna arasup ka kamar masing-masing satuluyna sarare tibra lantaran kaayaan geus peuting. Ari Darja teu bisa reup sare samalah kalah tuluy guling gasahan. Kunaon nya aing teh teu bisa reup sare ieu teh. Padahal mah geus peuting. Ari tadi keur ngobrol tunduh, tapi ari ayeuna geus waktuna sare kalah tuluy nyileuk. Ngadak-ngadak eueuh pitunduheun. Ceuk Darja ngomong sorangan. Panon kucap kiceup melong kana lalangit. Geus kitu terus cengkat jeru turun tina pangsarean. Deku lelempangan kawas anu eueuh gawe. Koloyong ngadeuketan kana pelebah panto. Kolotrak brai muka terus kaluar ti kamar srog ka patengahan. Panon rarat reret kaayaan di jero imah teh geus tiiseun estuning sepi jempling. Da puguh sararia oge geus sarare. Mending geus jempling kieu di jero imah teh kawas geus sarare kabeh. Gap kana gelas tayohna mah hayang nginum. Cirilik rek nyicikeun cai tina teko. Tapi barang dijungjungkeun teko teh kosong.
Koloyong Darja ka dapur gap kana termos, cirilik nyicikeun cair got nginum bari ditiupan lantaran caina rada panas. Nya saenggeus ngarasa cukup, sok gelas ditunda. Bareng jeung kitu guprak, ditukangeun imah aya sora anu ngaguprak kawas aya barang anu ragrag. Nah naonnya dipipir bet aya anu ngaguprak. Ceuk Darja ceulina dengdek ngadedengekeun kayaan di luar. Tapi jempling eueuh anu kadenge anu ngaguprak taya tuluyna. Geus kitu Darja ngalengkahkeun sukuna. Tapi kakara oge aya tiru lengkah. Cungungung kadenge anjing babaung menilambat. Cerit sora cihcir disada di pipir imah. Ditembalan ku sora jangkrik jeung gaang. Ngadenge kitu ngadadak rei bulu punduk muriding. Darja harita reuwas ras inget deui kana kajadian anu geus kaliwat. Nya puguh jajantungna jadi Duh, aya sora anjing babaung menilambat. Tapi kawasna mati kajauhan. Buah-buah mangrupakeun hiji tanda lamun bakal datang deui si eta. kituna teh bari cungas cingeus hatena jadi tagiwur teu puguh rasa. Nya teu loba deui mikir terus kegancangan balik deui ka tengah imah. Kebat muruka kamarna meniti paparetot. Teu lila geus nepi. Pantona disurungkeun kolotrak brai pantomu kalalaunan. Sup ka jero brug pantona ditutupkeun deui. Gilek malik ka tukang ret kapal bah pangsarean. Gebeg Darja reuwas sataker kebek. Breh katempo di dinya geus nyampak saurang mojang geulis anu keur diuk bari tumpang kaki. Panonna anu cureuleuh neuteub seukeut ka Darja. Utari. Ceuk Darja setengah ngagorowok panonna mencrong ka eta mojang anu taya liam ti Utari. Mojang geulis anu baheula kungsi dipika cinta ku manehna. Darja, ieu kuring datang. Ngajarek nepungan ka anjeun. Tong kalamolohok atuh mending oge gerabagyakeun. Lain ti baheula anjeun teh mikahayang ka kuring. Sok geura teuteup jeung sidik. Piraku poho deui, ieu kuring Utari ayeuna datang ka dieu. Sarta boga maksud rek ngajak senang-senang sakumaha anu ku anjeun dipikahayang baheula. Ceuk Utari harita ngomong ka Darja, sorana halimpu matak dedengeun. Rupa jeung tangtungan saeutik oge teu robah sarua jeung Utari baheula. Samalah ayeuna mah katempona kalah asa tambah geulis bae. Ari Darja ngadenge caritaan kitu teh lain atoh, tapi kalah terus ngadeg-deg bari molotot. Darja, nah mending ngagibri kitu. Teu kudu sieun lantaran anjeun moal dikukumaha. Sok ka dieu Darja. Ka dieu gancang ka dieu. Utari ngomong deui bari jeung ngagupayan ka Darja sangkan nyampeurkeun. Tapi oroka aya pikeun Darja mah digupayan teh kalah beuki sieun. Tibatan nyampeurkeun mah Darja kalah terus ngagibrig. Untuna norok to kawas anu keur kabulusan. Cungungung di luar kadenge sora anjing babaung dibarengan ku angin anu ngaguruh sia handaruan. Ditema ku sora manuk jurig anu disarada di luhureun suhunan imah pating kareak nambahan kakeueung. Ampun. Utari. Ampun. Ceuk Darja bari ngagibrig manehna maksakeun ngomong minta ampun ka Utari. Masa ku lucu maneh mah Darja. Nah make minta ampun, apan teu disiksa ku kuring oge. Sabalik narek diajak senang-senang. Sok atuh buru ka dieu Darja. Ieu kuring geus teu sabar. Jung Utari nangtung baju rok bodas anu dipakena katempo meuni pantes nerap dina awakna. Lalaunan Utari leumpang ngadeuketan terus nangtung hareupeun. Bari imut manis meuni kareueut matak ti belat jeung matak deung deuleueun. Darja, buru ka dieu. Ka dieu, ieu kuring geus teu sabar.
Hayu urang sosonoan nya dina peuting ieu sok geura cacapkeun rasa kacinta anjeun teh. Baheula kuring nolak, tapi ayeuna mah kuring rek pasrah ka anjeun. Sok atuh buru ka dieu. Buru Darja. Ceuk Utari ngomongna ditungtungan ku seuri Nyi Kiki. Ngadenge kitu rei atuh bulu punduk Darja muringkak. Sanajan nya oge nempo tangtungan Utari geulis tapi ku ayeuna mah saeutik oge teu nari kana hatena. Boro-boro hayang ngadeuketan da lamun bisa pamanehna teh hayang gancang ngabecir lumpat ngajauhan. Darja. Sok atuh lain ieu anu dipikahayang ku maneh ti baheula teh. Sok geura lakukeun deui pagawean anu ti heula teh. Anu basa disaung geuning sakitu nafsuna. Tong kalanga gibrig bae atuh. Hayu, piraku anjeun geus teu kabita ku awak kuring. Utari harita kalah beuki ngadeuketan. Rupana anu geulis geus manco hareupeun beungeut Darja. Malah bari jeung umat imut sura-seuri amis budi. Dalamun segajadian kitu teh baheula dina mangsa Utari hirup keneh, tangtu ti tadi oge moal teu geus dironto ku Darja teh. Tapi hanjakal. Ayeuna mah nempo kitu teh kalah jadi sieun da puguh Utari anu ayeuna mah tangtu lain Utari anu baheula. Ningali Darja anu harita keur ngagibrig. Utari anu geus aya hareupeun ujug-ujug porosot ngalaan bajuna. Rok bodas ngalumbuk dina ubin. Utari harita nangtung awakna anu sampulur buligir hareupeun Darja kawas anu nangtang. Puguh panon Darja meuni molotot, ret kaluhur ret kahandap nitenan awak Utari anu sakitu matak pikabitaeun. Tapi matak hanjakal. Lantaran ku ayeuna mah ningali kayan kitu teh boro-boro kahayang. Anu aya mah Darja kalah beuki soak. Awakna lungse tuurna nyoroncod. Darja. Sok atuh buru geura cacapkeun rasa kacinta anjeun teh. Hayu dina peuting ieu urang sosonoan. Ceuk Utari beungeutna anu geulis tuluy ngadeuketan kana beungeut Darja. Nyingkah Utari. Nyingkah. Geus teu kudu ngaganggu kana kahirupan aing. Lantaran sia teh apan geus modar. Teu salah Darja. Aing ayeuna geus modar. Tapi alatan dipodaran ku sia. Tah ayeuna tinggal aing anu modaran sia. Ampun Utari. Ampun. Ceuk Darja bari jeung undur-unduran. Awakna meuni ngadeg-deg ke sang tiis ngoprot saluar awak. Bareng jeung kitu ragamang leungeun Utari ngarawel kana beuheung. Darja ngagoak reuas tapi leprikat gancang sirahna ngelok. Nya terus atuh mundur bari luak lieu krek muka panto. Tapi bareng jeung kitu, hiuk dampa leungeun Utari ngolebat kana beungeut. Hiuk plak. Utari seuri Nyi Kiki sorana semung irung mata kukurayeun. Bareng jeung kitu les jirimna anu geulis leungit. Cangelek jadi tangtungan si jurig buntung. Darja ngagorowok beungeutna karasa peureus jeung nyeri samalah tapak dampa leungeun Utari meuni ngagaralang beureum dina pipi. Tapi sanajan kitu, ku Darja teu pati dirasa. Leungeunna ngaragamang kana gagang pantau gancang dibuka. Satuluyna bertak lumpat kaluar ti jero kamar bari jeung gogorowokan. Ampun! Utari ampun! Ampun Utari! Darja harita tuluy gogorowokan sorangan di tengah imah. Samalah bakat kaliwatan kasieun akhirna bru Darja nyuuh kana korsi. Keur kitu torojol Darma nyampeurkeun bari jeung gigisik. Da puguh keur sare tibrang ngadadak kahudangkeun. Darja! Kunaon ari maneh? Baku ari geus ngareurewas teh. Aya naon atuh ieu teh? Aya naon? Ceuk Darma bari jeung ngaguyah-guyah awak adina anu keur nyuuh.
Aya jurig, ampun, Utari, ampun. Ceuk Darja harita kadenge menta ampun ka Utari bari terus nyuuh kana korsi. Utari, ampun, geus tong ngarah-ngarah wae ka kuring. Darja ngomong setengah teu sadar. Manehna terus kogorowokan menta ampun ka Utari. Ngadenge kitu Darma ngarasa heran. Nya terus krewek Darja anu keur nyuuh teh ditarik bajuna sangkan cengkat. Darja, kunaon maneh teh? Jeung deui naon maksudna make menta ampun ka Utari? Eling sia Darja. Terus gancang caritakeun ka aing. Naon maksudna caritaan maneh anu bieu teh? Ceuk Darma bari ngageuweug-geuweug awak adina anu keur ngacacang. Nyebut-nyebut ngaran Utari samalah bari jeung terus menta ampun. Tapi Darja teu eureun kekeleuweuhan kawas anu rada gelo. Nya antuk namah eueuh deui cara. Hiu, jebet beungeut Darja ditampiling maksudna mangarah gancang sadar. Aduh, alah. Aduh. Darja ngagoak bari ngusapan beungeutna anu karasa peureus jeung nyeri. Ret atuh ka Darma lanceukna tuluy molotot hauk nyentak. Kang Darma, kunaon anjeun teh kalah nampiling beungeut kuring? Ceuk Darja bari muncereng da puguh ngarasa keheul. Untuna kekerot bakat ku ambek. Lamun kongang mah hayang males nampiling deui. Heuh dabongan atuh maneh mah make jeung ngogorobokan tengah peuting kawas anu gelo. Nah kunaon deui atuh maneh teh? Tembal Darma bari mencerong ka adina anu katara beungeutna pias. Sabot keur kitu torojol juragan Subrata jeung bojona. Nya kitu deui Ratna jeung Neng Kartika kabeh daratang terus ngariung di patengahan. Aya naon deui ieu teh? Aya naon? Peuting-peuting kalah ribut. Juragan Subrata tumanya parirutret ka anakna anu dua. Nu mawi ama eta si Darja. Wengi-wengi gera gogorobokan kawas anu owah. Riku abdi ditaros teu ngawaler. Nya, da ku ama oge kadenge aya anu gogorowokan. Nah kunaon atuh Darja pagawean teh ngan hayoh we ngareurewas batur. Nya kunaon deui atuh jang hidup teh? Pas Subrata jeung Bu Halimah ampir bareng nanya ka anakna. Anu katempo keur molohok bari ngaleper. Keur kitu sor Neng Ratna ngasongkeun cai sagelas ka Darja. Kang Darja, sok mangga ieu ngaleueut heula supados janten tenang. Eta geuning salira meuning ngadeg-deg kitu. Tangtos akang tetos mendak di karuwas pangintennya. Ceuk Neng Ratna bari ngasongkeun cai. Darja ngareret ka adina tapi teu ngomong. Gap gelas ditampanan regot-regot caina diinum meningalek-lek kawas anu hanaang pisan. Geus kitu sok gelas ditunda terus ngusap beungeut koloyong kana korsi. Gek diuk satengah ngabeubeutkeun maneh. Awakna karasa salungse jajantung ratug hate pating sarblak loba kahariwang. Jang Darja, kunaon anu sabenerna atuh hidup teh? Ceuk Bu Halimah gek diuk gigireun anakna. Gap kana tak-takna terus diteuteup meuni anteb. Darja ngareret ka indungna. Ibu, tadi teh aya jurig buntung di lebet kamar. Manehna teh ngarah-ngarah ka abdi rupina mah hoyong ngabinasa. Darja nembalan sorana kadenge rada ngageter da puguh hatena keur loba kasieun jeung kahariwang. Bayangan rupa Utari anu ngajangelek jadi jurig buntung terus kabayang dina kongkolak panon. Tuluy nembongan asa kokolebatan. Baruk si jurig buntung teh datang deui. Tapi nah make jeung terus ngarah-ngarah ka hidap. Sarta nah make hayang ngabinasa. Tanya Bu Halimah bari mencerong ka Darja. Samalah rei bulu pundukna oge beut jadi muriding. Inget deui kana kajadian anu geus kaliwat. Lantaran lain kakarasa kali aya kajadian anu kawas kitu teh. Tapi geus aya kana sababaraha kali imahna didatangan ku si jurig buntung anu terus ngaganggu ka Darja. Kutan teh si jurig buntung datang deui. Nah meuni asaku kabina-bina teuing eta jurig teh. Cing sok caritakeun nya kumaha mimitina.
Kieu mah kajantenan anu tadi teh. Barabat Darja ngadadarkeun deui kajadian anu tadi, tapi ngan ukur garis badagna hungkul lamun aya jurig buntung asup ka kamarna. Samalah tadi nampiling kana beungeutna. Darja teu wani nyebutkeun lamun si jurig buntung teh taya lian ti jurig Nyi Utari anu baheula geus dibinasa ku manehna. Tah kitu kajantenan anu tadi kaalaman ku abdi teh ama. Darja mungkal sakabeh caritana. Terus tungkul bari nyeklan sirahna. Pikiranna jadi balueng hate lelenyapan. Da puguh inget deui ka si jurig buntung anu tuluy ngarah-ngarah ka manehna. Ngabandungan lalakon Darja anu bieu dicaritakeun, sakur anu araya di dinya saurang oge eueuh anu teu muringkak bulu punduk. Nya komo deui pikeun Neng Kartika mah. Ngadenge kitu teh terus olohok ngembang kadu da puguh kakara ayeuna ngadenge aya jurig ngarah-ngarah ka manusa. Beu matak pikiran atuh lamun kitu mah. Jigana lain heureuy ieu mah pasoalan teh. Cing urang tempo ku ama ka kamar, nah aya keneh atawa eueuh jurigna. Karasaan teh meuni asaku ngadoresakeun. Kojengkang Pasubrata asup ka jero kamar. Darja anu satadina mah ngarasa sieun ayeuna mah robah jadi ngarasa keheul ka eta jurig lantaran terus-terusan ngaganggu ka anakna. Sanggeus aya di jero kamar panonna rarat-reret nitenan kayaan di dinya, tapi biasa bae taya bedana. Ari si jurig buntung geus teu katingali da puguh geus ngileus ti tadi keneh. Juragan Subrata gancang kaluar deui ti kamar. Aya atawa henteu jurig buntung teh ama? Ah da eueuh di kamar mah kosong eueuh sasaha. Ceuk Pasubrata bari geek diuk terus ngahuleng mikiran pasoalan eta. Nya kitu deui bojona oge terus jempe sarua keur mikiran eta kajadian. Darja, tadi ku akang kadenge kalayan jelas. Lamun maneh gogorobokan bari nyebut-nyebut ngaran Utari, sarta terus menta ampun. Cing sok atuh terangkeun naha naon eta teh maksudna. Ceuk Darma nanya ka adina bari jeung mencrong, hatena jadi timbul rasa curiga. Ah, kuring mah teu rumasa nyebut-nyebut ngaran Utari. Dedengian we meureun da eta mah bakat teuing kureuwas. Lain Darja anu kadenge ku akang tadi teh. Lain ngan saukur dedengean, lantaran jelas pisan lamun maneh ngomong kitu. Samalah lain ngan ukur sakali minta ampun ka Utari. Tapi tadi teh aya kana sababaraha kali. Buah-buah maneh aya sangkut pautna jeung kajadian anu tumiba ka Utari dina mangsa 2 tahun ka tukang. Sabab Utari teh maotna alatan aya anu ngabinasa. Tah nepi ka ayeuna anu jahatna can kanyahoan saha-sahana. Kitu ceuk Darma ngomongna tandes pisan samalah bari teu leupas mencrong kana beungeut Darja. Kawas anu hayang nyaho kana eusi hatena. Sedengkeun Darja nya barang ngadenge caritaan kitu ti lanceukna. Puguh bae ngajenghok sarta gancang nembalan bari mureleng bangun anu keheul. Naon ari akang make jeung ngomong kitu ka kuring? Lain naon Darja? Cing sok geura jawab anu jujur maneh teh aya sangkut pautna jeung maotna Utari atawa henteu? Ceuk Darma ngomongna beuki tandes. Ngadenge kitu Darja beuki reuwas. Manehna jadi gugup da puguh kalakuan jahatna sieun kanyahoan. Ah, henteu atuh Kang. Naon maksudna Kang teh terus nanya kitu? Nuding ka kuring. Kade tong sok gagabah nyarita teh. Sabab lamun nuding ka batur kudu dibarengan ku bukti jeung saksi anu kuat. Jadi tong sok janji calangap ari taeun teh Kang. Oh, da Kang mah lain janji calangap Darja. Tapi memang ngomong kitu teh lantaran aya dasarna. Nya naon anu jadi dasarna atuh? Tanya Darja bari neuteub seukeut ka lanceukna. Kieu Darja, dasar anu kahiji salila ieu lamun di Bandungan mah. Geus aya kana sababaraha kali maneh diarah-arah ku si jurig buntung jeung si jurig hulu. Lamun numutkeun beja anu nyebar di lembur mah, kabeh oge boga sangkaan.
lamun anu jadi jurig teh tayalian ti Utari anu maotna di talaga 2 tahun ka tukang. Samalah nepi ka ayeuna anu jahatna can kanyahoan. Dasar anu kadua, tadi maneh teh gogorowokan menta ampun ka Utari, tah eta teh tangtu jelas nyurigakeun. Sok coba pikir lamun maneh teu rumasa boga salah ka Utari, naha make kudu gogorowokan menta ampun. Dasar anu katilu anu tuluy diudag-udag ku si jurig buntung teh ngan ukur maneh jeung babaturan maneh anu sok biasa babarengan. Sabab kanu lain mah sanajan nembongan oge tapi teu kitu-kitu teuing ukur nyingseunnan. Cingpok Darja geura caritakeun anu sabenerna. Naha naon atuh sababna eta jurig teh tuluy ngaganggu ka maneh? Lantaran ceuk pamikir akang, tangtu eta teh aya sababna. Cingpok nyarita anu bener. Ceuk Darma ngomongna panjang lebar samalah siga anu neken ka Darja sangkan daek ngomong jujur sarta bruk-brak nyaritakeun anu jadi sababna. Lantaran Darma jadi boga curiga buah-buah Utari dibinasa ku Darja jeung baturna. Barang Darma cacap nyarita kitu, nya puguh Darja menipias beungeutna. Samalah manehna oge ngarti lamun lanceukna ngarasa curiga ka manehna. Oh, ari Kang Darma. Naha make jeung nanyakeun sababna ka kuring. Lamun hayang nyaho kana sababna, nyatanyakeun we ka si jurig buntung lantaran dewek oge teu nyaho kana sababna. Nah eta jurig make ngarah-ngarah ka dewek. Jigana kabeneran we eta mah, apan ngaranna oge jurig, tangtu ngulayaban hayang ngaganggu ka manusa. Lantaran si Utari mah paehna marakayangan. Tah kitu adi jurig anu jahat mah. Tembal Darja satekah polah manehna ngabela diri, sabi-sabisa nutupan kajahatana. Beungeutna nu pias robah jadi beureum lantaran geus mimiti ambak. Sedengkeun Pasubrata jeung bojona kitu deui Neng Ratna, Katut Kartika ukur pating polohok, nempokeun 2 jalma anu keur pacental-cental silih tempas. Mitra cageulayu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.